Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Sudagar batik bagian ka 10-nya. Ye karya Bapak Ahmad Bakri. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawitan. Sumohon Abah kairing jagakeun wae abdi mah kumaha Abah wae. Atuh teh meureun Abah kudu ngendeg di dieu nya. Moal tiasa laju dinten enjing teh atuh. Disuhunkeun ridona wae Bah. Abdi sada nyaluuh ka Abah. Nya atuh ari geus giling mah nya. Insyaallah permios Abah teh bade mondok we ka masjid. Ulah Abah, ulah di dieu wae atunya. Itu parantos disayogikeun di kamar payun. Nuhun. Tara betah Abah mah nya. Resep di masjid gampil kacai. Ari hayang salat tengah peuting teh. Kulantaran keukeuh nya atuh wae dijajabkeun ku sanukri bari ngajingjing anggal. Isukna bada subuh diangkir deui geus nyampak idangan cara sore leres dahar terus badami nuluykeun hanca peuting sanukri jeung bojona ditalek gilig henteuna harita. Yeuh dengekeun atuh syarat nu kahiji ulah ngalalaworakeun nya kana ibadah. Kaduana kudu aya modal samemeh dibalanjakeun kudu dimunggahkeun heula nya dimunggahkeun ka Cirebon nyaeta dipilukeun kana gotongan panjang Jimat tanggal 12 Mulud. Ari nu ngaturna di Cirebon nyaeta guru Abah ieu Elang Wijaya Kusuma di kasepuhan ayeuna mah. Ayeuna Abah oge henteu lengoh ka ditu teh. Mawa amanat titiluan urang Cineam, urang Manonjaya sareng saurang deui ti Rancakole. Nya engke sabada dimunggahkeun kakara we ku Abah teh dianter-anterkeun deui. Geus kitu we prungna wae ngamimitian ta teh. Janten kitu nya banyak. Sumohon Bah kairing tapi modalna kedah sabaraha Bah ieu teh. Ceuk sanukri kituna nahan ambekan. Ke heula nya da kedah dietang heula dina wawedalan atuh. Aya deui syarat nu sanes nyaeta kedah mahanan pare sareng geus piwudukeun pieusieun panjang jimat teh eta teh geura tingali anu sanes ge marahanan Abah aduh rojak kituna muka buntelan nembongkeun pare 3 ranggeuy dibungkus ku boe. Mangga Abah gampil eta mah. Dupi pijodohun abdi kana naon teh Abah. Nya eta oge sami. Kumaha cek wadal atuh. Ke atuh. Nah, dupi jenengan teh saha? Abdi mah sanukri Bah. Jenengan keur murang kali.
Jenengan ayeuna onaman mah abah ge pantos terang atuh. Oh, ngaran budak mah Abi mah Taria, Bah. Bah Taria. Taria ke asa cocok ieu teh. Cek abah kituna bari neuteup kana beungeut Sanukri meuni ngajongjonan. Abah cocok sareng naon Abi teh? Sareng kana naon? Masya Allah, Masya Allah, nya waktos abah kasumpingan ku wali nu disebut asuhan Kimas Arya Nugraha hurufna teh 20 saurna kena pisan kana jenengan ujang teh gening. Masya Allah, turug-turug saurna teh engke cenah di mana aya awak aya ditugtugan Gunung Depok teh putu eyang baris nyamperkeun dina waktu awak keur ibadah teh pan ujang anu ngahempoy lain ngaharempoy basa abah keur tapakur teh kitunya teu aya deui ieu teh. Ya Allah harita ge tegue hate abah mah mung teu acan yakin ieu teh ayeuna nguping jenengan teu mencok deui. Waktos di masjid ku abah teu dicarioskeun ieu teh henteu. Ciri-cirina nya kitu teh mah atuh sieun kumaha onam bilih mata kuyur. Masya Allah kera urang etang sakali deui Taria sanes jenengan teh tak 7 ya 13 jumlah 20 ieu gening anu kagungan huruf 20 teh. Alhamdulillah tuntas ayeuna teh amanah teh geningan nyai tuntas cek abah kituna ngareret ka Nyi Iyoh. Sing laras bah sing laras ngaulaan akangna ulah lolowedohnya sanes samanea geningan ieu teh Kang aya teurah kaselirnya jadi kasih wali. Alhamdulillah alhamdulillah Sanukri bekah irungna disebut kakasih wali. Red kabojona prok patepung tetep Nyi Itoh tungkul ngadadak asa ajrih geus nyaho yen kakasih wali. Dupi eta wadal ujang teh dinten naon atuh? Senin Abah, Senin Paing. Abah Abdul Rojak kuas kituna nikel-nikelkeun ramo kawas nuker ngitung. Nupi jenengan tuang rai saha eta teh? Saliyah Abah. Wadalan naon? Rabo wage Abah. Abah tungkul deui kituna nyekel tarang bibirna kunyam kenyem deui. Sanukri jeung bojona silih tetep sakedeung tuluy ngarawaskeun deui nuker ngimpleng pi nasibeun nana. Menang sabaraha sajongjonan taya nu lemek abah peureum bari nanggeui sirah mun teu kaciri mah bibirna usik nyeples wae nuker nundutan nyah beunta tuluy cengkat red kanu duaan. Sanukri jeung bojona meuni teu siga ambekan kituna bawahing ku teu sabar jeung rempan ongkoh sieun goreng milit. Geus diimpleng ieu teh aya 2 jalan ieu teh cek abah harita. Mun teu kana ngajagal nya kana batik ieu teh mangga wae pilih ujang. Sanukri ngareret ka bojona siga nu menta bong bolongan. Akang atuh kana batik wae Kang nya.
ame teu berat teuing ceuk bojona harita. Nya cocok panekana batek wae Abah abi teh. Mangga teu langkung. Ayeuna mah urang hitungnya pimoledaleunana ieu teh. Nya nyandak dina wawadalan keneh ieu teh. Kituna Abah tungkul milang ramo deui bari kunyam-kunyam cara tadi. 247 rupiah ieu teh. Kumaha sanggem henteu? Sanukri jeung bojona ngagebeg kituna. 247. Cek Sanukri sorana harosos ngan terus ngahulang wae. Abah unggek. Nya ari teu sanggem mah ulah maksakeun ujangnya. Bisi kawalahan. Ieu mah cek ingetan Abah. Najan teu dagang batik oge milik mah kasamper ieu. Abah mah ngabejaan sote teh ieu. Pilih we palai kenging jalan anu enteng ieu. Ari kahoyongna Bah. Nataku hoyongna mah Bah. Nanging Kituna ngahulang deui kacida bingung. Bah, cik atuh Bah manawi aya jalan anu sanes anu cekap ku modal saeutik. Ari ujang mah sok teu lumrah atuh. Aya wae. Pan ieu teh kenging ngabantuan tina wadal sarira sareng nyai. Atuh nyar wae bohna ti mana atuh Kang? Bohna ti mana? Pan ngajual-jualeun mah aya Kang. Ceuk Nyi Iyo bangun notrot pisan hayangeun jadi sudagar batik. Cenah geus lila ngalamuna hayang jadi beunghar pantas wae ku Nyi Warsih. Maruna salaki Nyi Warsih nu tadina mah sapruk-prukeun. Pas kawin koka manehna uri-uri cenah kabengbat. Uri-uri kabengbat nu matak asa karebut. Alas manehna meujeunna rek panas oge. Komo saenggeus Nyi Maru tea jeung salakina daragang mah. Hirupna katembong seneng unggal poe papanggih. Unggal asa direrab manehna ka Sanukri ngan ukur dibawa ka kebon ka sawah wae. Saben poe sabagaleng. Nya saanyana eta teh ayeuna asa mogok magih gorowong aya nganu ngabong bolongan kana dagang batik asa dibere pijalaneun mun mentas. Cenah bisa keur mulangkeun ka nyeri. Nya antuk nama Sanukri ngarengha panjang. Upami icalan heula Abah kumaha? Teu ngalalangkungan Abah mah. Ari parantos gilig manahan mah kan bae ngan kahade-nya bilih kaduhung ieu teh. Da ieu mah mun sakadar ikhtiar atuh cantang tos pibakaleunana. Nanging da anus parantos mah tacan aya nu gagal ieu teh. Can aya. Abi mah gilig Abah. Moal kaduhung. Nanging kumaha atuh? Meureun lami icalan heula mah. Mangkaning Abah kedah enggal-enggal dongkap ka Cirebon. Abot ieu teh ku amanah anu sanes. Waktosna geus santek deui. Kumaha mun taun engke atuh ujang mah? Sanukri ngareret ka bojona dureret merengut. Moal lami-lami Bah, moal. Antosan wae kumaha 2 dinten. Mangga atuh.
Ya mah ulah curas cariosnya kanu sanes. Nya maksudna mah bilih engke abah pada muntangan deui. Meureun jadi lami ngendek di dieu abah teh. Moal mah, moal. Geus kitu mah badami teh beres leos abah ka masjid. Gegelehan kituna bari ngucel tasbih. Sanukri cuci kaditu kadieu nanawarkeun sawah jeung kebon. Di Garudas Garidus wae dapun tereh engke ge bakal gagantian cek pamikirna. Bojona ngeluarkeun kongkorong di kampal kumpul laladang teh aya 180 punjul saeutik ditambah kuladang munding. Tibang jajag wae 200. Sanukri sabil hatena geus eueuh deui gilireun dituluykeun tu cumpon. Dibolaikeun barang geus lapur. Tungtung nama lahaola kencling wae ka Haji Imah. Kencing wae ka Haji Baharudin balaka rek ngagadekeun imah jeung balong nu dipipir. Hayang ditulungan cenah butuh 50 perak tempo setengah tahun. Dilelekan kernaon danggeus guyur Sanukri teh kawas nu luluasan sagala digariduskeun tapi wale tebalaka ngan ukur butuh wae cenah nu di puntangan eleh deet karunya bisinya kenutupan wirang kolosor wae sampe menta geus beres sugal segel nama katilu poe tas badami abah amitan kituna nuluykeun lalampahan ka Cirebon kituna dimahanan pamodaleun pimodaleun saitung tea katut pare saaranggeui jeung pibekeleun di jalan 3 perak. Mah ieu mah hatur lumayan ya bahnya kanggo ngagaleuh rokok sareng cendol di jalan mah. Moal jang moal nampi abah mah tara abah mah sakalian halab-hab mah piraku we teu aya nu haat mere cai teu aya wae atuh teu nanaon inni tawakkaltu ilallah ujang kituna abah teh kapake peh cenah embung tapi Sanukri maksa abah kalah bangun nu bendu atuh sok wae nu 3 perak dibikeun ka bojona kituna bari ngaha rewos. Bener nyai nya tuh. Bener tabutuhuna kudu dia abah teh. Nya Kang bener tate Kang boa wali tate wali. Nya sugan nyai wali. Mudah-mudahan we usaha urang teh nyai menyatnya jadi bisa beunghar abang teh akang teh beunghar Nu angkat kituna dijajabkeun nepi ka Rangkasan peuntaseun Cijolang di darek ka jalan kana darek jalan ka Ciwaru geus andum salam tuluy papisah abah meuntas Sanukri balik kituna ngalamun sapapanjang jalan nya ngawawaas maneh nepi teu karasa ngagederna tanjakan Cigaru. Sakumaha rikipna
bubuhan sungut awewe sok cuih wae. Urang lembur teh teburung nyahoun yen Sanukri paeh poso. Hayang jadi sodagar batik ger atuh jadi carita di mana-mana. Di mana-mana riung-riung nyaritakeun Sanukri, di tampian nyaritakeun di kampung. Iya itu teu kop aya anu aneh sok dijaradikeun wae gosip. Di sambaraan di tambahan sajengkal jadi siku. Ae paingan natunya segala dijualan, dijual digariduskeun, ari rek dipake ngabandar mah geuning. Cek uwa unah kituna ka batur-baturna. Untungnya binya madmasan wae untung sawah sakitu lendona katitih murah. Sawah nu di Cimandala lain. Enya nu ti si Arwiah teh. Ih, sasa teu beunang ngabadol. Menang ngabedol pedah cenah boga hutang urut merbait bapa nasi ija bareto. Sagalanya kebon munding katut ka paparabotan ge cenah bejana geus leupas kabeh. Geratuh ilikan si iyo polos pisan ayeuna teh kitunya. Hari imahnya ayeuna mah nya hari imah puguh wae nyaeta ieu. Imah ge jeung balong anu dipipir teh digadekeun cenah ieu ka Haji Bahrudin. Kahenteun we nya ngajual pamajikanna mah heuheuy deudeuh sakalian we atuh pamajikanna gadekeun. Cece mah sok mana wae pamali ngagadekeun pamajikan mah baruk nepi leluasan kitunya. Nah kumaha cenah ieu asa kabina-bina teuing nya. Ataeun teh ieu pan haya jadi tate hayang jadi sodagar. Uyuhannya cek uing mah uyuhan geus regreg make roronjatan ngudag-ngudag can puguh karuhan. Pamajikanana dasar atuh ongkoh rereaban pisan saeta mah. Nyaritana kasih icih mah yeuh panas cenah ku Nyi Maru. Panas cek Nyi Inot bari ngareret kanu gigireunana Nyi Kikik seuri. Hihi ikutan kitunya aneh. Panas ku kuring aneh geningan hihi didi. Panas ku naon atunya da kuring mah teu rumasa mamanas. Nyao nu kitu mah. Da nu kitu mah cenah kitu. Dasarnya reaban teh ceking oge. Nya peda kuring dagang gitu. Yeuh dagang sotenan kuring teh pakating kubutuh. Sugan aya paralakna. Teu kitu mah meureun ngongkrong tobat. Tobat sumpah nage yeuh. Ulah jamuga mun boga niat mah panas. Nya ulang teh ulah sok boga niat goleng ka batul. Sawajarna we. Cenah ulang goleng tekadna keun tong bae dilayanan ieu nya syukur kuring mah ieu tara wae aya nu bekah saurang urangeun mah atuh sugan we ari aya nu sudagar mah teu hese nganjuk cecenya mendingan nganjuk wae. Ulah kitu ulah waktosna seep Nyai ngalomong wae ti tadi teh pamari ngalomongkeun batur teh. Aduh ceep waktosna muhun pamali nya ngomongkeun batur teh. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 11-nya. Mangkince pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.